Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui pamirsa sareng Mang Inu dina dongeng Sunda Liwung Teh Yeni ayeuna bagian ke-17. Ulah heula pangrojonna pamirsa like sareng subscribe. Sumangga nyanggakeun. Liwung Teh Yeni bagian ke-17. Bah, naha bat indung abdi nu diala, naha bah warji budal tugena hareupeun Bah Kantang. Sedang nu ditanya ukur seri mau cek leungeunna kana bako jeung daun kaung tuluy ngalinting teu mali rewarji nu teu sabar nunggu jawaban. Cek si Ujang kudu cokot saha atuh cing. Bangkatan neuteub antep sedeng warji meleungeup garo-garo teu ateul. Pan geus budak bah. Ukur pamuka lawang satu tasna Ujang menang duit kokokan. Liwung Teh Yeni bagian ke-17. Ulah heula pamirsa pangrojonna like sareng subscribe. Nu tos subscribe hatur nuhun. Urang lajengkeun deui. Buka usaha nanjung dihargaan pada ngaku dina waktu ukur sakit. Si Ujang robah karasa warji ngeluh ngaku rumasa. Kakara genep purnama bah ku senang mah mangrewu taun ge moal karasa lila jang hehe. Abdi teu tiasa deket jeung pamajikan bah awakna kawas ruhak. Warji ngaharuk nungkupan banget ku dua dampal leungeun. Bahkan ta melong warji sakedapan tuluy ungut-ungutan bari nyesep ududna. Liwung Teh Yeni bagian ke-17. Ulah heula pamirsa pangrojonna like sareng subscribe na. Antos subscribe hatur nuhun, hatur nuhun. Urang lajengkeun. Geus beda jalur jang, naon sababna sang pembayun teu bisa ngalah dirina. Kalakah lumpat nyarek nyawa indung Ujang. Bangsa itu moal kuat nyang hareupan jalma eling jalma suhud. Jalma nu deukeut ka Gustina mawa sangar ka nagarana jeung ka dirina. Deui-deui warji maleungak. Jadi abdi kumaha nyang hareupan Sri sedeng awak abdi mun antel ge asa karerat. Si Ujang buka pamikat asihan sagara matak silo matak edan nu nempok. Liwung Teh Yeni bagian ke-17. Ulah heula pamirsa pangrojonna like sareng subscribe na. Nu tos subscribe hatur nuhun, hatur nuhun. Sumangga urang lajengkeun deui. Kawin deui ngan ulah boga rasa bogoh ka eta awewe. Dunya Ujang moal kurang. Pamajikan abdi dikamanakeun bah abdi cinta ka Sri. Jadi jimat manehna moal boga rasa timburu ka Ujang, tapi di mana Sri nempo Ujang nyandung manehna timburu karerap. Hatena paeh. Paeh kumaha maksudna abah? Awak Sri teu bisa dikaancikan ku urang.
sagara pikeun manjangkeun rundayan abdi keur kalanggengan dunya anak turunan si Ujang. Bahkan ta ngaregot cikopi nugas ti istina bekong warji ngembang kadu. Liwung Teh Yeni bagan ke-17 ulahila pamirsa pangrojongna like sareng subscribe-na. Hatur nuhun anu tos subscribe. Sumangga urang lajengkeun deui. Talakbah abdi kudu miceun Sri nu tanpa salah bahkan ta unggek. Kege si Nyai unu undur mun geus apaleun sagala. Cicing bae si Ujang mah tarima beres. Hehehe. Inggis ku bisi remban ku ayaan da geuning kahayang patema tema ngundag nafsu ngumbar kahayang hurung nangtung siang lempang taya hahalang. Ngeunah nyandang ngeunah nyanding teu ukur samet hariring sakapeung liwung ngeunteung kana kaayaan bagja. Liwung Teh Yeni bagian ke-17 pamirsa ulah liap like sareng subscribe-na anu tos subscribe hatur nuhun. Urang sumangga urang lajengkeun deui. Sugoma karasa ukur carita sedeng ati teu saeutik ge ka euntepan salaosna dikukun ti kalangkang ringrang nabongan geus samar kahayang. Dunya dina mubarna andika manusia lalikana purwadaksina geus wayah ngulang hajat poe ka-14 hawa peuting dibarengan rincikna hujan nu teu eureun ti sore mula. Tiris mata kogah pikeun melisik kuluprak sadadahan tatangkalan ting garulang nepakan suhunan kabawa angin sepi kuronda. Liwung Teh Yeni bagian ke-17 lahila pangrojongna pamirsa like sareng subscribe-na anu tos subscribe hatur nuhun urang lajengkeun deui. Suwung nu ngulampreng mere jemplingna kaayaan peuting tiluna pupus madarmi Sri ukur nguliat kahandapeun simbut reup deui urungkut deui ngarasakeun teurisna hawa. Komo mun kudu kacai nacan nyage di jero imah. Ya Allah asa kubegah Gusti gogoda sering usah banget jeung nyingraikeun buukna nu pakusuk. Gebruk sadadu ragrag ninggang suhunan tuluy ngagorolong ragrag di buruan deg hate teu burung rewas tuar wae tangkal sukun teh kitu. Liwung Teh Yeni bagian ke-17 ulahila pamirsa pangrojongna like sareng subscribe-na anu tos subscribe hatur nuhun. Sumangga urang lajengkeun deui. Ngaruksa kenteng ari keur usum wahan teh bluk deui Sri nangguban luhur enggon angin ngahiuk marang anjeung ngoarna sora orok nu ceurik. Jeli rangcung ngadengekeun sora nguniang maksakeun hudang. Budak neng si ceurik kos kadeng ka dieu deudeuh teuing.
Sri ngagerendeng laju ngaringkang muru kacai bakar luhur nakas geus nurupeun wanci canari puting deg ngadeg luhur sajadah. Liwung teh yani bagian ke-17 ulah heula pamirsa pangrojongna like sareng subscribe-na. Anu teu subscribe hatur nuhun pamirsa. Urang lajengkeun deui. Hajat dimimitian laju nuluykeun ngaos dina surah nu geus matu. Bismillahirrahmanirrahim. Angin ngadedak nyor asup tina erang-erang jandela. Sora motahna sagara kadenge hawar-hawar. Hujan bet ngagedean Sri nahan ratugna jajantung dina renghap ambekan. Sadar diimahngan dibaturan ku maani rencangna. Sedang warji geus ninggalkeun deui kampung pikeun ngurus parusahaan di luar kota. Ya Allah ya Rob, neda ditepangkeun sareng pun anak. Liwung teh yani bagian ke-17 ulah heula pamirsa pangrojongna like sareng subscribe-na. Nu teu subscribe hatur nuhun. Urang lajengkeun deui. Abdi muntang kana jak salira nu maha welas maha asih. Pamundut lungungsur tina gali nu wening lir lang layangan peting. Ngapak ngacumantara dianter bayu bajra lubureun sagara. Taya hahalang najan aweuhan ngondang kakeung. Mantengna kahayang mawa ludeng meulah peuting mapag tujuan. Sora orok ngear deui Sri nyacapkeun ayat wekasan. Liwung teh yani bagian ke-17 ulah heula pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Nu teu subscribe hatur nuhun. Urang lajengkeun deui pamirsa. Hate ratu nganti warta dina impian. Angin ngahiuk asup tina erang-erang jandela ngalingkung badan Sri laju ngupeng hareupna. Sumangga orang lajengkeun deui pamirsa. Kasang mimitian renung jajantung keunder. Keketegan bau samuca, bau dupa jeung hanjeurna sagala kaambeug aweuhan ombakna. Ombak sagara karasa ender nepi ka dirina. Urang lajengkeun deui. Lampu ngerjep seblak hate Sri asa kalentap ombak. Duh ngarapetkeun mata inggis katempuan kepok tonggong karasa aya nu nyabak. Ngilisir maju kana pundak laju kana begeulang. Liwung teh yani bagian ke-17 ulah heula pamirsa pangrojongna like subscribe. Anu teu subscribe tuntas like hatur nuhun. Sumangga urang lajengkeun deui. Renghap asa kabogung, bulu saawak asa ngandalan. Carengkat kabeh, awak Sri ngageter, ngalindeng takbir teu eureun-eureun jero dada. Tiis nyecep karasa patarema. Sora nu ceurik kanyerian Sri beuki nahan rarasaan. Sada cai ngocor kana bak tapi asa gigireun ceuli. Nyai hihihihi nyi.
sering ngarenjak sabab apal ka eta soranya hanca kopina pamirsa. Hatur nuhun tos ngerinyak seni dina dongeng Sunda Liwung Teh Yeni bagian ke-17. Ulah hilap salep sarepna hatur nuhun cak